kurang pariksa lagi nya kurang ada can mariksa oge geus nyaho mana bisa terugeun Ngadoakeun. Teh tukang ubaran atau tukang ngadoakeun. urang mah ningali saliwat oge mana piribuheun lah baik pariksa lah nya mariksa suhu Nah, kayak gitu. alat urang nyokot di Amerika saya lamun ieu kertas teh bisa mariksa suhu bisa mariksa tensi ieu penting kali hasilna 0,5 suhu tensinya tensi ya bisa percaya alat halus ya tensi ya Tensi mah di dieu bro. Halus coba.